Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Kalangan tah ku jabatan anak teu hayang aing kudu iman ka jelema anu teu boga jabatan. Mun endeg ge mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah gitu. Aing teu bake heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma, sangat harismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi kahalangan ku kamulyaan anak lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja. Etalah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba dunia na. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobil nangis karena CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deh karena Fortuner diceli di barang boga baby band manggus kikiuan hese jang tulak cangkeng. Harta dele di lembur orang anu ngadadak sugi. Kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah dele keadigunganana dele kata kaburanana. Barang diangkat jadi camat geus embung hiji jeung rakyat, barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang, barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat, barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabeladieuna jelema nu dihormati, jelema anu disesepuhkeun jelema anu dijadikan kepala suku, jelema anu disepuhkeun dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi pertanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Wallahu a'lamu bimaradi walau ja'alnahu lan lamun anda deakeun isun agung hu ing kitab ilmu nazzala ilaihim tegasekeun dan turunkeun apa ilaihim maring ahli Makkah malakan ing malaikat. La ja'alnahu maka yakti anda deakeun isun agung hu ing malak ail malak tegese malaikat rajulan ing lanang aya ala suratihi tegese ing atas rupane rajul. Liata makan min nuriyati darapun yang takongang ya limaka kagus kabeh saking ningali ing malak idla kuwata lil basyara la ruyatil malak karena ora kuat iku maujud kade manusia ing atas ningali malaikat. Walau anzalnahu lan lamun nurunkeun isun agung ing malak wa ja'alna lan ndadakeun isun agung ing malak rajulan ing lanang lalabas tamakati nyarupakeun isun agung sabana tegese nyarupakeun isun agung alaihim ing atas nyalirukeun isun agung ing atas ahli Mekah mayal bisuna ing barang kang saliru ahli Mekah kabalaan pusing ing atas pirang-pirang awak ahli Mekah biaya qulu. Kalau nyentang ucap ya ahli Makkah kabeh mahadza ing lapan mahadza illa basyarum mitlukum maranana apa iki la iki malak angin ku manusia kang umpamane sira kabeh. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله أعلم بمرادي والله أعلم بمرادي. Walaqad istuhziya demi yakti teman-teman den guguyon kenapa birusulin kalawan pirang-pirang utusan min qablika kang tetap saking sadurunge sira Muhammad bihi tasliyatun
ikut tetap ing dalam ayat walaqad istusya utawi ngabeberah lin nabi kadoe kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa maka tumurun nazalat tegese monggon biladina kalawan wong akeh sakhiru pangbadang aguguyon ladina kabe minhum saking aladina opo maka nu barang kang anaya ladina kabe kalawan mai ku ngaguguyon kan ya ladina kabe wa huwa lan utawi ya al azabu iku siksa fakaza yahiku bimastahza bika wakaza fakaza maka halika yaiki laiki hako yahiku menggon ya azab kalawan wong kang ngaguguyon yaman bika kalawan sira Muhammad bika kalawan sira Muhammad. Kanjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun diberilah mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul dakwahlah Kanjeng Nabi lalaunan door to door lalaunan ti imah ka imah lalaunan mun kapanggih jeung jelema ngajak Kanjeng itulah dakwah Kanjeng diawali ku lalaunan heula kebelah dieuna cek Gusti Allah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin Muhammad sampaikan apapun yang terjadi marah tinggal marah ke tinggal kehel bendu tinggal bendu sampaikan Kanjeng Nabi langsung nyampaikan dakwahna tabligur risalah nauhidkeun ka Gusti Allah nganyatakeun bahwa dirina diangkat sebagai rasul teu pamrih Kanjeng Nabi beurang jeung peuting terus dakwah Kanjeng Nabi bersiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan nu luar biasa di Mekah karakter urang Mekah teh garalak jeung garanas palalinter bahasana kakayaanana luar biasa bangsawan anu kudu dihadapi ku Kanjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul ngajakan terus Kanjeng Nabi mulai anu narurut ka Kanjeng Nabi nu ngadengikeun ka Kanjeng Nabi teh ti kalangan handap ti kalangan bawah ti kalangan petani kecil ti kalangan tukang angon ti kalangan kaki lima ti kalangan jelema nu teu boga pagawean ilah nu mulai narima kana ajaran Kanjeng Nabi kana dakwah Kanjeng Nabi tah eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan orang-orang hartawan ku orang-orang bangsa intelektual na tinggina ieu teh jadi cemoohan Muhammad pangikut sia teh jelema nu marariskin nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina lamun nyages ya utusan Allah pasti jelema langsung anu harerebat sarugi bangsa nu jelema berpikir tinggi nu nuturkeun ka anjeun ternyata nu milu teh jelema kalangan bawah ulah loba omong sia man mulai kos kitu Kanjeng Nabi teh ya Allah iya terus bae udah nges Kanjeng Nabi dakwah deui saudara-saudara sekalian jangan salah supermi aduh dakwah teh kos gitulah lantaran Kanjeng Nabi terus bae dakwah garyeungeun pan jelema bangsawan teh garyeungeun pan jelema hartawan teh garyeungeun pan jelema-jelema nu boga pangkat aya eta Muhammad teu eureun-eureun ngajakan bae emang nyana boga naon sih tanyakeun coba tanyakeun ka ditu eueun nu daek nanya gabeh ge jaya hate leutikna mah sieun
sieun kabeh jol ayam muai paman Abu Jahal cek Abu Jahal cek dia eta lo aing Muhammad ngajakan bae ngimankeun ka pangeran teka deuleu pangeran ge majar teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi coba bejakeun nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah ti pangeran sok haju ngaku-ngaku jadi rasul tanyakeun bejakeun kita ku aing kitu atuh aya mandat tim bapa mah dae pulang atuh aya Abu Jahal pohara jasa nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal hiji Nadhr bin Harith dua Abdullah bin Abi Umayyah tilu Naufal bin Khuwailid coba nanya ka ditu cek Abu Jahal aing di dieu nungguan mal ka mamana aing bari ngopi tanya ka ditu mad aya naon cek anjeun emang anjeun ngaran Abu Jahal eta ngutus kami maksudna cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh jieu sungut kul masa pikieuna bae cek lain kitu ieu ngajakan bertauhid ka Allah ngajakan iman ke Allah, ngajakan iman ke anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah, boga kekuatan naon sih? Bejakeun ka emang kula, boga Al-Qur'an gitu. Nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah. Al-Qur'an eta adalah kalamullah. Anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ardh. Nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi katut esina bejakeun ka mangga ditu bejakeun bahwa Allah ta'ala khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun bejakeun eta sia bahasa kitu menang di mana sih aing kakarek ngadaeng cerita bahasa kos kitu tah jadi penggede urang asana eueuh teh bahasa kos kitu teh ti budayawan urang mah eueuh eta sareng sih mah nang ti Allah lah susuk bibisaan ciptaan sia meureun man pan aing maca Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun ka ditu ieu teh Al-Qur'an ieu mukjizat ti Gusti Allah ulah sambarangan guys geus sakitu doang aing nanya kalian kayak laporan heula ka Mbah aing laporan kumaha cek Abu Jahal Nadhr waduh sia soju malu kitu bahasana ngeunaheun indah jasa eueuh tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh kadengena asana ngeunaheun kana ceto sia mah kakarak diutus sakitu bae haju milu ka ditu sia dipecat sia ku aing kakarak ku aing diutus sakitu coba cak Abu Jahal coba aing ngadeikeun kos kumasi coba ye nu kadenge ku kula mah kieu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Abu Jahal nundutan cak lador hi bapak moyang urang nundutan ngorejat teh terus kamana terus emang geus anggeus jaheu jeung dina cak Abu Jahal teh
tapi sia ulah ararima delana cek heula tuh tapi bener oke cek Abu Jahal ditilik-tilik we teh bahasa sahanya atuh pugu bahasa pangeran teh cek Haris teh aiku urang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hati aingnya sebenarnya ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos ditu teh mah lain bahasa manusia atuh cek nopal deh urang iman bae yes ya bang iman segala anu kamanakeun beungeut aing pan aing teh kokolot lembur nya kudu milu ke budak kamari sok sambarangan geus dengekeun heulanan Kangjeng Nabi mah tu dakwah deui bae dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan ulah ka Uza ulah ka Lata ulah ka Manat sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah pangeran ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel langit 7 lapis bumi 7 lapis wa ja'ala zulumati wan nur summallazi terus dibejakeun ku Kangjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah ara rasul tu saya teureun-eureun Kangjeng Nabi teh dakwah beuki puyang we Abu Jahal garieun aing ngadengena ge geus coba nador coba gitu Abdullah bin Abi Umayyah nobal kadia coba bedakeun eta ka Muhammad gitu lamun nya bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul kemudian nyana dibere mukjizat Al-Qur'an bejakeun kitu kanyana kahayang mah ditonton kitu turunna ditonton lamun endek turun deui ayat bejaan urang kabehan urang leuleuh bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan bejakeun gitu kamu bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasuluh kami kabehan gitu ahli-ahli Mekah bangsawan Mekah manusia intelek cak urang Cisoka mah intelek salah ngomong nah moal iman gitu ke anjeun Muhammad bedakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadeuleu ku urang kabehan wa ma huwa arbatun minal malaikati diiring ku 4 malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah ya kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasuluh yen anjeun teh rasul Allah tah lamun bisa kitu kakalak aing iman gitu eta pan pamenta pohara jasa eta kahiji nomor kedua bejakeun ka Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia bejakeun ka Allah gitu antak naon ngutus rasul teh malaikat jelema dari jelema deui mah aing mah kos kitu keneh komo kos Muhammad bajelema leutik coba gitu minta malaikat bae nu jadi rasul atau malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul gitu bae sih antak naon ulah hese-hese ulah sok haju nyinggung-nyinggung ka urang kabehan segala Manat Uzza pan eta mah pangeran buh dijieunna ge pan tina emas tina batu engke mun pangeran maraheun kumaha ya kan Muhammad wala sok sambarangan ngomong hiji coba kitab turunkeun iringkeun ku malaikat bejakeun bahwa ieu Quran teh abdi Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah kahiji nomor kaduana bejakeun gitu anu bagus mah mantak naon gitu turun we malaikat nyaritakeun bahwa
nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah cung kitu bejak turunlah ayat ieu sasakalana kos kitu asbab nuzul barang mantos dipentak ku penggede Mekah malaikat Jibril turun ka Kangjeng Nabi mawa ayat walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin fanamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin walau nazzalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika ka anjeun Muhammad kitaban aya maktuban tegas mah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicarerekel diusap-usap andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit aya kadele dicekel kumanehanana kuleungeuna eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrum mubin nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap ditampa dicekel dibuka ku jana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep bae nyana ngomongna teu aya deui ieu mah kitab kecuali sihir Muhammad ieu mah kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur benerna ge jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana imbul penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahakeun sebab andai kata dibuktikan kahayang nyana Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrum kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai rasul Allah coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun Allah alam bimuradi wa qalu cik ahli Mekah laula hala laula di dieu teh ngaranna laula tahdid lantaran laula teh cek ahli nahum aya dua aya laula imtinaiyah laula tahdidiyah lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinaiyah lamun laula asubna ka jumlah piliyah asubna ka jumlah piliyah mah disebutna laula tahdidiyah istinal alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la nu mantak di dieu ge asupna kana fi'il berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh men ta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad coba bejakeun ka Muhammad malaikat teh turun atuh haju ngomong ka urang saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah aja leng kaluhur deui urang ge iman ai kos kitu mah atuh padi teu puguh teu kaharu sapira anak si Abdullah sapira anak si Aminah budak kamari yatim ngaku rasul aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul deuk kumaha percayaan urang atuh penghinaan anu luar biasa kakang nu matak lamun ku ari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tiga-tiga acan teu kudu dilawan ku peureup teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema
tungguan tinggal sababaraha waktu baik poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak hujan ji itulah sama dibalik lagi tiap ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu ringsak pokokna mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon kitu ge teu kuat nya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nya geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipi sia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur tapi sia geus ngadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus ji atuh mantap ka Allah kalau bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imahna tih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antapkeun ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang mah ka Allah ngan ulah ka ngadoa can naon encan naon mun ngadoa batal sedangkan namun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan cak ieu bae Gusti coba bae teu mah dibere struk saeutik bae struk ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakarak kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih naon aing hayang neluh si eta tah jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta aya nu nganasehatan nya kiai si neluh ya tuh kiai ge jelema emang kiai embe wah kita akur nih kiai kita akur itu sarua lah tuh kos gitu ulah gitu delekeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cak Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjeng Nabi masyaallah iya laula unzila alaih ay halla kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah kos kitu kunaon nya ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nganyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing mah bahasa belu teh mana tah belu Nembantek cek Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teh mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nya moal iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana haju malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetepnya nama moal iman bae di Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis
hiji dunia anu majadikeun takabur ka dirina, nomor kadua kapangkatan, nomor katiluna ieu kamulyaan. Tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih, maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad. Sedengkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang, sedengkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunahanana. Engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang, meureun zinah teu meunang, meureun judi teu meunang. Tak aing teh beusi dilarang, kos kitu sedengkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah. Hiji. Nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan. Maknya pan aing mah gubernur, pan aing mah bupati, pan aing mah camat, pan aing mah lurah, pan aing mah RT. Ini RT mah heula lain nu kuari lain. Ini mah kerja di Mekah. Pan aing mah RT, pan aing mah RW, pan aing mah RK. Jaro, jore jasa teh jaro. Pan aing mah camat, pan aing mah bupati, pan aing mah sekda, pan aing mah DPR, pan aing mah gubernur, pan aing mah menteri, pan aing mah presiden. Manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanna teu hayang aing kudu iman ka jelema nu teu boga jabatan. Mun endeuh ge mun endeuh malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah. Aing teu bake heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja, dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma, sangat harismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi. Kahalangan ku kamulyaanna lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja. Etalah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba duniana. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza, tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh, barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobil nangis karena CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deui karena Fortuner diceli di. Barang boga baby band mah geus kikieuan hese jang tulak cangkeng. Harta deuleu di lembur urang anu ngadadak sugih. Kemudian anu tadina mah jarayat biasa barang diangkat jadi lurah, deuleu ka adigunganana, deuleu ka takaburanana. Barang diangkat jadi camat geus embung ngahiji jeung rakyat, barang diangkat jadi Kapolres geus teu hayang, barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti. Geus teu ngadenge kana nasehat, barang diangkat jadi gubernur, komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabeladieuna jelema nu dihormati, jelema anu disesepuhkeun, jelema anu dijadikeun kepala suku, jelema anu disepuhkeun, dikolotkeun dirinya, dihormati sagala jadi patanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui. Embung aing kudu iman ka Muhammad mah. Ana aing mulya, manya nu mulya kudu iman ka nu hina. Datang ka kuari kitu bae. Mantap Masya Allah jasa komo di urang mah ieu leuleuh pejabat teu ari sieun ka rakyat. Baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah. Ku ari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg ku ari mah. Geus ulah cacampuran. Mantap kiai mah geus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah. Lain kudu jadi musuh, satungtungnya can bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana. Komo nu koneng naon karta? Nu koneng naon nu koneng? Cenah de. Asal kiai asup ka Golkar, wassalam. Intaha wis tutug apa kakiaianana. Beres geus pokona. Atawa kiai anu menta proposal anggeus. Atuh kumaha cenah ngabangun menta ka Allah. Emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus-enggeus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh. Masyarakat embung ngaji, santri embung ngaji.
emang haram ulah nyarita haram jeung halal asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji ilmu tinggal ilmu kenyataan bae mah kenyataan Garut sa Garut Bandung sa Bandung Tangerang mah alhamdulillah eueuh nu kaliwat araya kabeh dideuleuh ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal teh mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pagede-gede dalil loba nu ngahujah ja Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia Ihya cek nya mah aing teu maca meureun Ihya ya ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pemerintah malah tereuy ku sia malah mah tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal 3 deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui kula mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tadina nyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian mah pae meureun ji wada kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokot duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya mah sakalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100% masyaallah anu kula nyaho bae Tasikmalaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaan ku koneng anggeus intaha wis tutup apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa-bisa dalil mah los tah mah nya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres mantak ulah hayu urang babarengan hayu ieu ngaji ke mana sih aduh kajeun aing mah dipake ka bendu ge ku camat kula kajeun asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lo sombong jasa tah make oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku artinya disombongan deui sedako aing mah boga hujah jelema sombongan deui sedako ngaranna ayo guys ieu mana hancur je masyaallah lain lalagaan nih mah komo ka dieuna beusi anu ngomong tah kemari zaman orde baru atuh komo kuari 2 kali orde baru leuwih jahat kuari maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng pondokna jorek pondokna dek rubuh mun aya pondok dek rubuh kenapa lah ulah dibangun ku duit pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyatakna bae insyaallah ilmu gede ku gedena loba ku lobana ah teu bisa disalurkeun mah deuk kumaha atuh iya ya cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan teh maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak summa la yunzurun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui
jang tobat jang menta hampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jana menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman dia terdingkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui ka anjeunna kamaranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke aing disiksa cak Gusti Allah entak moal diturunkeun kita dedeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa nu aya mentak walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat la ja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleu malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleu malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleu malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleu malaikat berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumaha nu sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi lantaran lamun langsung bake nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun tah atuh ieu ge ulah nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleu meureun ku ahli Mekah moal kuateun paralaeh atuh engke lamun kula ada nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing nu agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mamual kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak ena ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh deuk iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae tah Muhammad tetep bae ulah dilingseuh ulah didenge pamenta diturunkeun kitab lain deuk iman ieu pamenta hayang turun malaikat lain deuk iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun birusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna
Kangjeng Nabi Nuh disengserikan disengserikan ratusan tahun. Kangjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun. Kangjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun. Kangjeng Nabi Sulaiman kitu keneh. Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan, dihina, dicemooh, lain anjeun bae nu baraheul lagi kararitu bae. Tenang bae, lain hiji, lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun, ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe, ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun, maka nubihi yastahziun, siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina, siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh. Jelema baheula menta ka rasulna sanggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman, nyana tetep ngajejeleh, nyana tetep ngahina, ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina, tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadza yahiku biman istahza'a bika, aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan. Tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul, kitulah jelema nu ngahina ka Nabi, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin. Engke ge ku Allah dibuktikeun. Janya nama lain dek iman ke Allah ye, lain dek iman ke Kangjeng Nabi ye, lain dek nurut ke para wali ye, lain dek nurut ke para ulama solihin ye. Nya nama emang dek ngari riweuh doang, dek ngari bedan doang nya nama. Dek ngari bedan doang. Kiai kakaler nyana ka kidul, kiai kakatuhu nyana ka kenca, kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget. Satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya. Tetep penghinaan, pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget. Ke timbul ti ustad nu ngahina, timbul ti kiai nu ngahina, timbul ti jawara nu ngahina. Eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai. Coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah. Dek dicilakakeun bae situ dan nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae. Mentek ge ka santri mah model cek ulama. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Ke masantren teh dihina, di ortodok. Hei, Ned, jadi ke mana? Mondok aing mah. Heuh. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia atuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meneuleuna. Segala mah ke samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun masantrena kandas tengahna. Tapi lamun dek dibere pituduh ku Gus Jalji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus tegar tah berarti tah si Juned tegar si Juned mondok bae tapi datang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh Ned mondok keneh gitu. Datang ka zaman iraha sia eureun mondok. Woi. Teu mah zaman Ki Benen teu mah. Kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae. Dihina. Tetep bae mondok. 5 tahun, 10 tahun geus bisa kuari mah. Aya muludan nya titah jadi MC. Waduh. Mulai geus tah kadengekeun je si Juna eta jam saan ngomong nanya
kebenaran kori nukunyana disebut teu datang. Karena kori tidak datang, maka saya akan menggantikan kori tersebut. MC ongkoh, kori ongkoh. Wah, sakadaiknya nentu. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Harus para jasa. Beres, cak masyarakat Jabisan ya eta si Junet. Tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata eueuh teu datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat, siapa ened? Siapa ened? Waduh, maknya MC kula kori mubalik. Geus eueuh atuh. Ayo geus jangan akan jadi mubalik. Masya Allah, luar biasa. Tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket ku ari batu. Kade kudu ngahina teh jija si Judet eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina barang tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui. Tad, kamana tad? Sial nya cek si Judet. Dek pondok sia tad, geus tad dah bari di ustad-ustad tapi ngahina kene tetep. Pondok nih geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancrit kopeahna. Pokona kepala KUA meleh megunya geus. Legegna geus aya sorban geus nancep di dieu. Masya Allah, mulai geus parawan-parawan daftar. Kamari mah dihina, kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, darah datang ka imah bapana. Junet aya, aya. Nya gegeran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah kula ge aya ti lokal luar-luar. Maksudna kudu atuh teu bisa leumpah. Sial cak si Junet teh aya laku kos itu aing. Aya deui nu belah ditu. Di Junet aya ji. Geus umur sabaraha? Asal geus nanyakeun umur mah berarti mengarah geus. Aya do genep mah ka 27. Lain di imah ge atuh ja aya. Kunaon eta? Karena nyana mah mun ka mah ditungtun bae. Sial cak Julet teh ka aing. Ahina keneh wae. Aya deui datang. Dah, Junet aya di imah aya. Nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna. Anak kula ge di pasantren awewe geus jadi lurahna. Kadengena makan ngeunaheun tah. Kadengena ngeunaheun kan teliti heula. Maksud teliti ke kumaha? Kieu, aya waktunya nama santren eta umur sabaraha? Kerja nama santren umur 15 tahun. Aju kuari jadi lurah. Eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok, jumlah 30. Kolot. Cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui. Hideung ku hideungna herang. Herang kapoe. Ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan anak teh nu bawa nu bis ditanya net eseun kawin bae. Emang eueuh tanah lain eueuh. Maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih. Oh, so amat ye, teh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge. Itu diajak susah mah engke atuh baradisa aja aing ge susah. Dia mau basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri. Oh, atuh lain deui. Mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh. Teu nyieun pondok lah
tihang hawi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teh kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu lobang geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarak jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurahnya mah embungkeun lah moal maju tetep bae aing mah lain maju cak sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wadah gas ulah dipake tah kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun titah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus angkaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mangnya ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manyana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat lalu ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah ieu salah ieu mungkus kieu mah ieu mah teri ja kos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mau kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh moal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nyagedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi ta kiaina kamari mah kakarak ustad guari geus bade ka mana yai ki pudoli ge kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nya guari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC ka dieu dokteran desa teka sebut ku si dokteran des Haji Fadil dokteran desan sia dipecat sia ku tak kabur dah jelema atur mah dokteran des bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa musibah sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama loba amat emang kieu
kos gitu gede sorangannya nama ibadah bae baca Quran maca sholawat ngaji kubatur di ustad ke sebodoh atuh jai teh hayang ieu kamari ieu maka karek datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kudunya terus we ngaji malah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya anu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah gitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan tanjerkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim keuna bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak geus boga pilihan jakulang geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kenyataanna seperti eta mentak loba anu gregetan ka kula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana tuh ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ngomong naon ya najanyana daratan aing atuh kugula ditanya berapa semalam Mbak maksudnya mau coba-cobalah na'udzubillah min zalik wa min zalik nu jelas seperti eta geus sababaraha urang nu datang ka kula anu tadina pasaran sewana kenceng kemudian ku hari kendor aju kula ngadoakeun teh teu rahasia aing teh mah mun merena gede atuh didoakeun bareng ka neraka na burung aing ka ditu kula ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ieu jelema anu katutup mata hatena datang ka dieu kalayan maksud anu Gusti parantos uning nganyangakeun sadaya-daya Gusti asal tina cai diciptakeunana abdi mere cai Gusti mudah-mudahan ku cai ieu jaaya salah sahiji unsur dirina cai sugan bae cai kapanggih ku cai abdi ngadoakeun mudah-mudahan mata hatena terbuka jaaya kene usaha salianti jualan apem ge Gusti cak Gusti ulah apemna tuh disebut itu dar watak sabodo geus diserahkeun ka Gusti Allah aya tapi teh juga anu sabaraha bulan datang deui ceurik ya Allah ya kiai cenah abdi ayeuna bade uih bae ka mana uihna ka lembur abdi kunaon lah ceknya nanti bade ngawarung bae di ditu ceknya nanti modal geus aya ayeuna mah tobat abdi ceknya nanti boga anak jadi itu bade diurusan ku abdi hiji nu urang lembur urang ge emang aing teh nyaho urang lembur urang ye sekitar kecamatan Curug, kecamatan Cikupa, mantak panggeulana disunamikeun ge eta bakalna Cikupa mata.
bebeja urang Cikupa dah sekitar kecamatan Cikupa aya anu kecamatan Curug eta modelna kecamatan Pasar Kewis Masya Allah nganu daratang ka dituna urang Pasar Kemis Gusti Allah gula jauh urang Pasar Kemis teh nu sok nelayan teh nya lillahi ta'ala lain lalagan geus mun pake geus lillahi ta'ala geus bohara tah tinggal Allahu akbar bae pan nyahona ti mana nyanana bebeja siapa yang suka yang jadi langganan Mbak ada orang Pasar Kemis juga cenah kiai siapa celepuk we ngomong jisia oh kada aya we geus lah nyaho oh sababaraha urang sebagian pejabat aya kukula ditaliti kula kan pernah jadi intel baheula jadi diteliti kukula dengan cara kula tuh lain kieu ngobrol teh nya lagi ngonaekeun kieu mah weh eta mah rahasia ngomong-ngomong aya sababaraha pejabat Masya Allah deuk kumaha negara beres lurah ya ulah diomongkeun lurah terus nyedak bakal naga ditu terus perhotelan dikir cerita perhotelan terus aya sabara aya 2 hotel nu deuk dibangun bari nah eta tanggung jawab MUI nu dihareupna antara izin mengizinkan dan tidak tergantung MUI-na tanda tangan jadi aya nunggus duk mere duit ke kula keur bulan puasa supaya kula mengizinkan salah satu hotel pokoknya mau lebih jakeun lah daerah ditu masih kampung kula dibawakeun duitna tadi dicokot mama aja butuh panjang lebaran haju kula embung tanda tanganna tapi duitna deuk dicokot bae atuh cakna pinter kodek kos gitu lah embung aing ge siguranya itu bawa deh ku sia duit malah masukian aing jeung sia emang aing butuh gitu ka sia teu hayang aing kajenting teu dahar aing mah tatangga aing maksudna aing mah kajen dahar ge nah kos gitulah hebat tanggung jawab dangke ya MUI teh mantak alhamdulillah hadena ge MUI-na kiai di urang teh untuk banyak kiai tanda tangan hotel itu mungkin kan aja lamun MUI na tanda tangan itu berarti kiai na laas sama kos itu diganti kurang ulah kiai kuruna jawara gitulah eta gakarak melentis sababaraha encan lamun ka dieu terus jadi pembangunan geus teu disangsikeun deui perhotelan jeung persarana ibadatan di luar Islam MUI lah nu bakal tanda tangan di dinya Masya Allah ieu mah urang keur nyaritakeun tentang mudai jeung mudaleh sakumaha nu dijelaskan ku Kangjeng Nabi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'i illa bil qasamah al-bayyinatu ari sumpah 'alal mudda'i al-bayyinatu ari saksi 'alal mudda'i seseorang mengaku mesti aya dalil jangmuatan pengakuanana saksi bayyinah wal yamin alal mud'ale sumpah jang mud'ale nu didakwana illa fil qasamah kecuali dina urusan qasamah ke persumpahan ieu mah urang keur nyaritakeun tentang jinayat
berarti hubungan jeung perusakan tentang jiwa, tentang anggota. Maka disyaratkan syaratna tentang dakwaan pembunuhan teh aya genep. Nomor kahiji antakuna malumatan, kudu maklum kaayaan nu didakwana kudu maklum. Bi ayu fasila ma yad'ihi, secara kudu dirinci naon nu diakuna. Zaid boga bapa ngaranna Khalid, kemudian terbunuh, dicarilah pembunuhna. Cari. Kuari kacium ku polisi pembunuhna adalah Ki Bakar. Angkat Ki Bakar teh. Kemudian diinterogasi Ki Bakar teh, ajukan ke meja hijau. Tak eta teh menang langsung diponis bahwa pembunuh Khalid ialah Bakar. Kecuali kudu aya kekuatan terutama kudu aya barang buktina. Aya saksi ialah al-bayyinah lil mudda'i. Nyana kudu ngarinci ngajelaskan setelah memang benar Ki Bakar adalah pelaku pembunuh terhadap Khalid. Didinya kudu ngajelaskan nyana meme diponis yufassilu bi ayyu fasila ma yad'i. Motif pembunuhanana apakah ia terencana atau tidak, sengaja atau kesalahan, atau motifnya mirip-mirip sengaja, Sibih Hamdin. Nah, Ki Bakar setelah diinterogasi bahwa nyana benar adalah sebagai pembunuhna, ieu ulah waka dipolis kudu ngajelaskeun motif pembunuhanana. Apakah sengaja atau memang kesalahan, atau memang ieu Sibih Hamdin mirip kesengajaan. Lantaran kebeda kan hukumna antar sengaja jeung kesalahan atau Sibih Hamdin. Nah eta Ki Bakar mesti ngajelaskeun syarat pertama. Temenang main hukum sendiri. Lantaran hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diatur sedemikian rupa, rapih atuh lamun di negara make aturan-aturan hukum Al-Qur'anul Karim. Syarat nomor kedua antakuna mulzamatan, dakwaanana kudu geus ditetepkeun. Geus palatus mau dakwah hibati sain teu bisa didenye jelema ngadakwa misalna dibere sesuatu tanpa aya dalil, tanpa aya kekuatan argumentasi. Zaid misal urusan hibah, Zaid dibere mobil ku Ki Khalid. Kemudian mobil tersebut diaku ku Ki Bakar. Ta eta Ki Zaid ngaku bahwa mobil anu aya di Ki Bakar eta adalah mobil anu geus dibikeun ka kaula. Cek Ki Zaid teh aku Ki Khalid. Ta eta mengaku bahwa Zaid telah diberi mobil oleh Ki Khalid sedangkan mobilna aya di Ki Bakar. Nah eta ge perlu argumen-argumen, dalil-dalil. Lamun langsung ditanggapi bae, waktu pada ngararaku bae kabeh. Ki Zaid ngaku sebidang tanah, sedangkan tanahna dikuasai ku Ki Bakar nu nyekelna. Da eta mengaku tanah tersebut hanya menanti mana? Pamere.
pamere tikisa TV Khalid tak eta teu bisa didenge langsung pengakuanana kecuali kudu jelas tentang pemberianana ulah pernah dibere saha saksina mun aya ka ajukeun sanggeusna saksi komo kuarima mana surat-suratna surat hibah dan lain sebagainya lamun itu boga surat nah ieu adu kekuatan mana nu leuwih kuat teu bisa langsung ditanggapi ku hati katilu wasalisu ayeuna ye nomor katilu wa ainal mudale nomor katilu si mudai teh kudu nganyatakeun dina dakwaanana al mudale kanu didakwana Zaid boga bapa ngaran Khalid terbunuh ternyata begitu diteliti pembunuh nate ieu adalah mengarah kaki bakar nah ieu kisah teh kudu ngajelaskeun dina mengaku pembunuh terhadap bapana nu ngaran Khalid mengarah kaki bakar kudu ngajelaskeun bahwa Ki Bakar adalah sebagai pembunuhna tentuna kudu aya tanda-tanda kudu jelaskeun tanda-tanda pelaku pembunuhan tersebut numantak setelah lapor langsung tewak ku polisi setelah ditewak integrasi langsung kudu ngajelaskeun Zaid panggil setelah Zaid panggil Bakar dia panggil nah eta urusan polisi kadituna lantaran urang make cara-cara urang hese maka polisi mah bener bisa jadi bener salah bisa jadi salah dibalikeun deui bener jadi salah jadi eta doang itu kuat nuta bener jadi bener mantep salah jadi salah mantep tapi bener jadi salah jadi bener iya nu teu mantep nah sakola polisi mah urusan kos kitu teh nah dibantulah ku ari ku pengacara ku advokat urusanana nyaho henteu nyaksian henteu tapi nyan siap taetalah aing mah ngabantu eueuh masalah tapi di jerona aya unsur-unsur bisnis dijadikan satu proyek emangnya nama didinya sakola nages proyek nage didinya mantak polisi mah mun ngadenge di lembur aman jeung kondusif nya nama teresepen lantaran teu jalan proyekna tapi lamun ngadenge aya hal-hal anu perlu diberesan ku polisinya nama geus ketak bae sakumaha neuleuh buah ngora eta polisi eta kos kitu percis dunyian rumah sakit lamun ngadenge masyarakat sararehat bae nya nama belu bahasa mana teh belu nya nama lamun ngadenge masyarakat teh sararehat teh sararial jasa aing ngabuangun mahal masyarakat eueuh nu asup ka rumah sakit aing teluhan bae kitu ku aing teu carita sompral jadi memangnya nama proyek da didinya atuh ngadenge nu muriang teh resepen nya nama lantaran motifna kuari mah lain endek nyehatkeun tapi bisnis tapi ketika nya nyieun satu bangunan niat lillahi ta'ala jangan waraskeun secara lahiriah hakikat ti Gusti Allah eueuh masalah nya alhamdulillah beuh masyarakat ieu sararehat nuhun aing teu riweuh cek nya teh geus bae alhamdulillah nu penting para ke ibadah aing mah geus senang bae nu aya lillahi ta'ala eueuh tak pikiran naon-naon sebabnya ngabangun dage bangunan dage teu nyokot di bank menang sorangan lillahi ta'ala cenah nu perlu diopnam aya tempatna dideuleu jelemana
ieu mah jelema susah mampuna sabaraha tah ieu di dieu ieu mah rada ieu di dieu ieu mah rada luhur ieu mah di dieu aceuna teu kabayar ku meuli obat dage geus pokona mah aing mah nu penting calalager bae alhamdulillah pokona aing mah nilu sia calalager bae ge aceuna mayarna ku kotok oh masalah aceuna ku embe oh masalah oh teh mah imah sia bae atuh tah mah meret ngaranna henteu ieu mah ayo baik pokoknya main ngonpeng cara lagi tambah ganjarannya gede jasa ngan mana ku hari nunyin rumah sakit model kos gitu teh coba mana mantak tak dokter nu kos gitu mata neuleuh sehat teh geus alhamdulillahirabbil alamin guys penting sara rehat tapi anu ngabanguna memang jang bisnis mah ngadenge jelema sara rehat kabeh teresep bila perlu nyieun nyana racun-racun nyan mentak dokter teh kuari mah aya makanan make campuran kitu obat-obat nah eta teh resepeun sebab engke 1 2 3 tahun bakal kena penyakit makanan ini nanti 1 2 3 tahun bakal terjangkit penyakit resepeun dokter mentak siap-siap jangan nyieun obat 3 tahun lagi nanti akan banyak penyakit sebab geus diciptakeun tina makananna kos kitu kokos urang naik mobil di Jakarta asup kadinya teu puguh teu karuban bitu horeng di ditu geus aya bengkelna sararial jasa horeng di teu dan paku ieu eta di Jakarta tah mentok kula kamari keur waktu naon kitu ngaranna nyekel ka kawasan di Jakarta capek ngaleungit-leungitkeun kos kitu tah masyaallah budak sia teh kurun sararial teh nya tuh paku ditendeunan kadinya tuh bengkel geus siap di ditu di hareup pan berloon eta ieu mah geus eueuh anu murni ka Jakarta naik mobil kempes ngahaja ditendeunan paku ka rumah sakit disadiakeun rumah sakit teh makananna geus ditendeunan obat-obat kimia kemudian atuh ayeuna mah kitu polisi kitu keneh kasus dibuat sedemikian rupa. Jadi emang di akhir zaman mah ya campur-campur. Kuarita kos kitu urang teh lamun kitu terpancing ya otomatis. Tapi kan mau tidak mau urusanana mesti kos kitu. Dah kudu ngajelaskeun deh. Wai-waina jeung kudu ngajelaskeun si mudayal mudaleh. Pelakuna kudu dijelaskeun bahwa nyana melakukan pembunuhan dengan aya barang bukti nyana kudu ngajelaskeun sorangan tah duaan tah tiluan tah atawa rame-rame eta kudu ngajelaskeun jadi kisah teh nuduh pun bahasa urang nama pelaku pembunuhan bapana nu ngaran Khalid adalah Ki Bakar. Ki Zaid kudu ngajelaskeun laporan dengan laporan anu intensif, nu otentik laporanana nu jelas. Supaya jelas engkena pelakuna Ki Bakar barang bukti aya dan lain-lain sebagainya tak kudu ngajelaskeun sorangan duaan tiluan. Jelaskeun ku Ki Zaid ngeunaheun ke polisina. Terus sidang di meja hijau kan enak. Teu meunang kieu, Pak, saya lapor. Ya. Siapa kamu? Saya Zaid. Orang mana? Cikupa, Pak. Laporan apa? Bapak saya nama Khalid, Pak, dibunuh oleh siapa? Pokoknya tangkeplah pokoknya tuh. Bakar dan rekan-rekannya tangkap. Kok bisa begitu sih? Pokoknya tangkap dulu dah. Tangkap pujana ayam meureun 5an. Zaid, ini Bakar dan rekannya sudah ditangkap. Ini siapa pembunuhnya? Pokoknya apa salah satu dari yang 5. Cak polisi sial amat sial. Atuh salah sahiji nu 5 teh nu mana? Pokoknya salah sahiji 5an eta lah pembunuhna. Teu bisa kitu, tetep kudu dijelaskeun. Atuh lamun salah sahiji mah meureun Bakar enak aja. Beun sia meureun dadap. Woi, sembarangan. Meureun sia waru. Enak aya lu. Enak aya. Oh, kampung Melayu berarti ya. Nu 5an ditanya lamun salah sahijina doang pelaku pembunuhan eta ngaranna teu jelas. Jadi lamun teh mah Zaid ngajelaskeun qatalahu ahaduhum pembunuh bapak kula teh salah sahijina tinu 5
mau bari henteu dijelaskeun mah bahwa pembunuhan tersebut teh urang lembur eta. Nah eta teu bisa diterima. Tetap layak lupuhumul qadi fil asah. Henteu bisa disumpah ku qadi heulana. Lantaran encan jelas, tetap kudu jelas heula nu rapih teu meunang sambarangan beusi salah. Gitu. Mentak kudu nyieun undang-undangna nu rapih beusi cara kajadian antara pengemudi jeung polisi teh. Zaid nyana usahana di beca. Orang Madura bisaan orang Madura mapan ngomongna. Aya sewa. Tangkap ke polisi. Balik. Ada apa, Pak? Enggak lihat rambu-rambu. Tuh, lihat. Saya lihat, Pak. Rambu-rambu apa itu? Beca dilarang masuk ke situ. Kenapa kamu masuk aja? Di situ gambarnya, Pak, beca tidak ada sewa. Ini kan ada sewa aja, Pak. Polisi bingung. Goblok kamu. Ye, saya apa Bapak yang goblok? Bikin rambu-rambunya yang benar dong. Tapi di situ kan ada di bawahnya dilarang beca masuk sini. Itu kan udah. Kamu bisa baca enggak? Enggak, Pak. Kamu nggak bisa baca. Kalau saya bisa baca, apa saya jadi polisi, Pak? Saya nggak bisa, cuman lihat aja di situ ada beca pakai palang begini, nggak boleh masuk. Saya lihat becanya kosong. Saya ada isinya, Pak. Kata polisi, udah langsung atuh, blown kabehan, Pan. Eta bisa, eta orang Madura, sial jasa. Orang Madura mau kos gitu mungelehnya nama. Tama sarua jeung dilarang kencing. Ngising di dinya. Sarajing eta pantama, dilarang kencing di sini. Oh, enggak boleh juga kencing. Berarti berak mau boleh saking. Padahal mapan kencing bae ge nu ringan teu meunang atuh komo ngising. Itu ge sarua beca kosong bae teu meunang atuh komo aya sewaan. Dasar orang Madura blon. Tetapi polisi eleh bae. Gara-gara naon teu bisa baca nya. Enggak bisa baca kamu? Enggak, Pak. Beneran? Ya bener. Kenapa enggak bisa baca? Kalau saya bisa baca aja saya jadi polisi, ntar Bapak yang saya tangkap. Udahlah, lurus. Ntar sewanya berapa bayarnya? Bayarnya 5.000 bagi 2 dong. Aduh, kata polisi Madura kos itu. Di Tangerang mana tuh? Itu beda lebih parah malah. Aduh, Gusti Allah. Wa yajriyali bidawa gosobin berlakulah dakwah jeung modal tentang dakwahan mengenai tentang gosob sarua sapeda kizae digosob ku Ki Bakar terjadilah dakwah mendakwa ta ieu geus teu meunang sambarangan tentang penuduhan penggosoban atau maling wasarikotin yang sarikoh teu meunang langsung diponis seseorang tanpa dijelaskeun heula. Di pabrik leungit sepatu sakontainer amuh maling mah biasana kan 1 2 3 sampai 10 ieu mah sakontainer pan pohara tah mah pohara leungit sepatu eta sakontainer ya Allah ya Rabbi sarua je leungit beusi ge sakontainer ya mah wih aya nu leungit pakaian sakontainer jadi mau maling teh sakontainer. Aju di mana eta engke transaksina di tol. Asal buntut jeung buntut ngadu bae kos kitu tah di tol tah singa tah. Nah eta kula pagawean baheula kos kitu tah. Kerja di Jawara tah kos. Aduh. Eta da batak beusi aya kontainer truk aju aya di sisi tah aya 2 kieu tah singa de. Terus aya polisi dia bangun nduk eta teh kitu polisina bangun nduk nangkep teh. Biasa nyana kuntang kinting padahal mah eta teh geus sakongko. Atau polisi ya make pakaian polisi dan lain sebagainya kos untuk nangkep bae biasa padahal mah koreng bawaannya na kemeh bae. Kos gitulah lu geus seperti eta. Nah, otomatis kan bos nanya, manajer ditanya.
Big Boss nanya, kok sepatu hilang? Langsung manajer ke bawah. Oh, bener. Coba satpam. Kamu tahu ada mobil lewat ke sini satpam? Enggak tahu, Pak. Tadi malam enggak tahu? Enggak. Kenapa kamu enggak tahu? Tidur, Pak. Si satpam kudu digantung ya. Manya satpam tidur. Bos bagi THS aja nah satu ginahannya nah bloon ta satpam. Teman-teman baheula teh aya hebat dek nangkep satpam babari. Para satpam-satpam ya. Nah, kamu telah menjaga perusahaan aku yang dengan baik sekali. Ya, Pak. Akan saya beri hadiah. Siapa yang nanti malam mimpi, maka akan saya beri hadiah sebesar-besarnya. Siapa yang bisa mimpi, itulah satpam yang baik. Oke, Pak. Waduh, geus bunga baiknya. Masya Allah, atuh penting teh harare satpam. Dia yang mimpi. Laporan isuk-isuk. Siapa semalam yang mimpi? Saya, Pak. Mimpi apa? Mimpi di udag-udag pocong, Pak. Ini saya juga mimpi. Saya juga mimpi. Nganu saura. Kamu mimpi enggak? Enggak. Yang benar? Enggak, Pak, saya enggak mimpi. Kenapa kamu enggak mimpi? Enggak tidur. Kenapa kamu enggak tidur? Tugas saya kan jaga, Pak, masa harus tidur. Nah, berarti satpam yang diberi hadiah yang besar, inilah yang tidak mimpi. Yang mimpi berarti blow on semua, pecat, keluar semua. Sial, cak do dipecat ya. Eta mah pas gitu. Ai pagawean sorangan bae. Ulah menang di bongbroy, nu mantap ku hari kiai loba nu dipecat ge. Kiai mah pagaweanna ngaji, sakola henteu, kuliah henteu, kudu sadar diri nya namangan sakadar ti majelis ka imah ka masjid, ti majelis ka imah ka masjid. Bejakeun nu haram-haram nu halal-halal tanpa aya muatan-muatan nanaon. Eta kiai, ku ari kiai diajak kampanye, ieu dipecat ku Gusti Allah. Dipecat kiai nu kampanye ku Gusti Allah dipecat. Naon sebabna? Sebab ieu satpam hees. Sarua tah. Pemecatanan satpam aku bos, ieu langsung ku Big Boss. Batak ieu kuari pengajian di Cilongok loba kiai pemecatan saudara. Ngan geus daftar deui nya. Geus daftar deui Big Boss, saya daftar lagi udah dipecat, udah sadar saya waktu ikut Golkar. Sekarang saya atuh mau daftar lagi. Iya boleh, cek Big Boss. Boleh daftar lagi. Ono hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah mau wajar aja tuh Big Boss. Udah mohon maaf aja lah. Mobil Avanza doang. Taeta. Jadi kiai teh loba nu dipecat, sagala asup Golkar. Sagala PDI. Bocana ieu mah PKB sarua. Petilu bocana asas Islam, asal teh podol sero. Eueuh nu beres kabeh ge. Taeta kaluar ta kiai. Cenah ieu maing mah kiai nage pantatari nage sanawiyah aliyah terus kuliah ka ditu ka mana? Ka Jakarta. Ka mana kuliahna sia? Yain baheula kuari naon? Kuari mah diganti. Nah, jadi kula mah aya bidang di dinya teh eta. Nu mantap kula mah ka dinya, ulah jadi kiai atuh sia. Di dinya tuh di urusan politikus, di urusan perpolitikan. Jadi kula mah jadi kiai ongkoh, jadi politikus ongkoh. Apa naik kiai mah ngagugulung ilmu Allah, ai politik di Indonesia mah ngagugulung ilmu juri. Banyak bisa akur antara kakiaian jeung kajurigan. Sia dek gedean kakiaian ka Allah, dek gedean kajurigan. Pilih ku sia. Dipecat sia kuai. Tah. Teu malikir tak kiai. Da ieulah percis ku satpam molor. Dipecat ku bos teh ge kiai keluar tidak rela dipecat. Mata embungeun masyarakat ngaji di tongtrongan bae ge. Tongtrong datang ke songhek tongtrong. Tambah make sapeker dulur. Majelis geus bagus ya kulan teh gara rajin bolon. Cek masyarakat sia nu bolon. Ngadu jeung masyarakat goblok sia teh kieu tolol. Je
digayakeun ngararaji ulah oka ngajakan batur kiai heula apaan sabelum tah aduh Gusti Allah sakieu yang balik lah sudah ngaji nah terus anu nita ngaji ka dieu geus minggu hareup lolos tadi tuh ngaji jeung bupati ka ditu jeung gubernur abeh saruang ke di pondok bambu ka ditu pondok bambu teh naon ya Allah ya reta ieu keur carita pemecatan keluar tina rel mah teh kiai mah tuh sakola teu naon teh geus ngaji ka majelis jeung santri ka masjid itu geus ka imah aya we nu paeh kadinya diondang nyala teu aya nu neuk hajatan kadinya kitu rasulan nyala kadinya hadiah puji beres geus aya we nu meuli mobil alaga meuli mobil anyarnya waduh kudu disembur heula ieu lamun teh disembur cilaka sia bisa atuh ka imah heula atuh kudu make kukudang kiai ge sarua nipu mah nipu bae sarua ngan teu kanyahoan kiai mah nipuna urusan gaib pantah mah pintu aya nun teu nipu mah kiai malikum kurang mali kendaraan anyar aja yang berkah we oh atuh geus bere cai kurang banjur geus ka mobil tak kakula siap banjur supaya tarariis tuh ya iwa ayu aidal budda ale geus palau kala qatalahu ahadum pembunuh khalid salah satu dari 10 salah satu dari 20 salah satu dari 5 teu bisa didege mah tetep kudu diteliti heula lamun memang khalid ieu memang terjadi dibunuh mengarah kaki bakar dan rekan-rekan supaya ngaku heula teu beunang salah sahiji 10 salah sahiji urang lembur eta teu bisa kitu jeung kodi polisi panghulu atau jaksa layak lufuhumul qadi teu bisa nyana langsung nyumpah bil asohi berjalanlah antara mudai jeung mudaleh tentang pengakuan gosok, pengakuan maling, perusakan dan lain sebagainya sarua teu meunang langsung kitu teu meunang kitu menuju tanpa aya tanda-tanda keabsohanan jadi urang langsung nyangka teu bisa nyangka mah boleh-boleh bae panggil heula langsung jelaskeun langsung integrasi sondajan sekali 2 kali 3 kali ayo tanda-tanda kebenaran nama bahwanya sebagai pembunuh atau bahwanya sebagai perusak atau tetep teu bisa eta kakarak 2 kakarak 3 kaopat wa inna tusma'u wallahu a'lam